joget. Oh, saya tadi si Soimah. Iya kan cemlan. Tapi mana sih alus atuh gayana ulang ngerakeun nya. Bisa teh gayana. Di kumaha? Nya sok we. Taya leungeun dihareup, utak-utak seutik, sukuna nyangegang seutik. Goyangkeun, ha? Siap. Kolan bedog di alun-alun. Atuh kan mana isi senang nyarai agungan rebalan. Oh, mana jadi ieu na sapi golondongan. Senin kurban. Lain kitu gayana mana mah. Cek boda laki lah leungeunna di dieu tumpangkeun. Itu nyangegang. Nyangegang seutik. Mana sentuhan cuman jiga pisona. Saya dicari ke. Ieu tah utak begitu. Lain gituan lain kalau bedog lain. Aya leungeunna teh kieu tah. Siap. Sok. Ma. Si cemplon maneh. Nah, orang mah bergaya kan lagi pada. Mana lain urang si eta untung sieu mah mau ngalekan barang hakan. Abus angin kan. Mane kunaon atuh keur ngeunah-ngeunah eta urang nyanyi mane ganggu da ieu na. Ya mah urang kerja ge budang suku ka kaki kait jeung si ieu. Lain ieu. Budang untung baju abi teu rangsa. Dibetot ke si buntet ieu. Berakat ka dieu. Yang erok padahal eta kerja ke bijilna make tenaga dalam jadi peprek. Maju untung terang. Uyuhan mana eta terangsak yang rerompok. Pindah main di dia. Ulang di dinya. Sok. Ngopi dong. Ngapain? Iya atuh main ketinggalan saya abdi di tengah. Main di dia. Oh, sok. Siap. Ya mah. Geus. Atuh. Mana cicing ini? Siap. Nana mana? Leganya. Hah? Lega kunaon? Balas dendam atuh budak. Balas dendam ka saha atuh mana? Ya ka sana si buntet. Mana tingali? Tingali? Heula atuh. Situ. Butak. Ari maneh nah kakak ngopi. Sugan teh masih modal. Eta Ada ngopi. ari barina ka imana Tawaran bajigur, bade bajigurna. Jang kutu kupanggol ya. Ajak ngobrol. Cing eta bajigurna. bah dirinya ieu ge mah teu meunang balas dendam teh ari maneh. Bah dina sagala bidang diharangkeun aya urang aya dendam. Kumaha yang dina kesenian nya. Seni itu seni ieu kudu jadi hiji beungkeutan, kudu silih dukung, kudu silih rojong supaya non supaya leuwih maju. Dan juga maneh kasih kitu.